Jawa Timur, saurang salaki MA nekat nyiram tiner jeung ngabakar pamajikanana SN lantaran nolak masak mie instan. Korban tatut pernah tuluy maot, sedangkan pelaku geus diamankan ku polisi. Wargi sadayana hiji kajadian kecelakaan lalu lintas ke Karakajentengan di wewengkon Tol Ciawi 2. Numutkeun keterangan saksi, truk anu datang nanti arah Bogor ngalaman masalah dina sistem rem. Kusebab eta, supir teu tiasa ngandali lajuna kendaraan. Pamirsa, tina wewengkon Maluku datang hiji warta anu matak prihatin. Dua desa di Pulau Haruku kapanggi bentrok nepi kanyebabkeun karuksakan jeung numutkeun aparat keamanan, konflik di Pulau Haruku dipicu ku salah paham antar warga anu melebar jadi kaributan. Dua kelompok mimiti silih serang make batu jeung senjata tajam, nyebabkeun sababaraha imah ruksak jeung aya korban. Polisi jeung TNI gancang turun pikeun mecahkeun massa sarta ayeuna kaayaan dijaga ketat. Sedangkan warta nu kadua di kawasan Taman Sari, hiji tangki bahan bakar kumadakan ketumpuan sana sarta ngageudrug. Kajadian ieu nyebabkeun asap hidang handal ngabubatkeun kalangi sarta warga sapudeureuh panik. Hiji kalina seuneu muncul kira-kira jam 10 enjing tina hiji imah warga lantaran diduga korsleting listrik. Api gancang sumebar ka imah sejen, nepi ka ratusan rumah rusak. Patugas damkar nurunkeun puluhan mobil, sarta api anyar bisa dipareman peutingna. Aya hiji satpam anu jadi bahan perhatosan warga lantaran kajadian anu karandapan. Satpam teh miboga peran penting dina ngajaga keamanan lingkungan, tapi aya kajadian anu matak rame sareng jadi omongan warga. Di hiji komplek perumahan di Depok, saurang satpam lansia ngaranna Nawin dianiaya ku pengendara motor lantaran masalah portal anu ditutup peuting. Satpam nepi ka tatuparna, sedangkan pelaku geus diamankeun ku polisi. 5 warta utama anu biasa simkuring sampaikeun dina kasempatan ieu.